punten. Mangga meser naon, Bah? Bari meser beas. Meser beas? Mohon sacangkir we biasa, mah. Sacangkir. Maknya, Bah, meser beas sacangkir atuh dah hararese. Paling bisa ge setengah atuh. Setengah we atuh sabaraha? Setengah. Wios setengah mah 5.000 ka Mohon Abah tadi mah. artosna. Mohon keula atuh nya antosan, Bah. Ieu, Bah, wios plastikna kan ieu taya plastik. Wios. Ya setengah pasnya Wios, 5.000. Ieu Ya nuhun, diganti, Bah. Nya. Mohon, Keula ari HP abi mana di dieu bieu? Buka tuh, Iya, HP abi di dieu. Mohon buka tuh. Aya Nah, CCTV teu? teu aya sanes ieu mah naroskeun bieu aya di dieu HP-na. Mohon, tapi da teu ninggal. Hah? Teu ninggal. Ku Abah meureun. Henteu sok we karadahan. Nah, da HP teh di dieu bieu aya nu abi. Kade deh kalau betul kana beas teh. Henteu pan abi pas Abah meser HP di dieu. Mohon da teu ninggal, Hah? teh nuduh. Nya sanes nuduh, sanes misna abi mah, Bah. Ngan bieu HP abi aya di dieu. Wios di karadahan ku abi. Wios sok. Cik punten. Tah, ieu naon ieu HP saha ieu? Tuh, ieu mah HP abi. Ieu da HP eta pada burak. Ari Abah nah jeung disakuan. Punten we, tadina mode diical kok kita mode dipasarkeun. Ku Abah teh mode dipasarkeun lanong sareng sangu. Oh. Tadina mah Nya atuh mun. gaduhan teh sakedik pasarkeun beas. Oh. Jadi kumaha tuh ieu? Nya punten we. Nya matak. Ulah dikapolisikeun. Mohon nya matak tong ieu, Bah, tong sa ieuna. Jadi mun geus kapenak ieu mah kan. Jadi Abah teh peryogi artos kumaha. Mohon. Nya atuh. Mun kagak meser Untung ayeuna kapenakna ku abi di dieu, kumaha lamun dibatur. Bisa-bisa batur mah teu ningali kolot budak. Ari tentang pencurian atawa ieu mah tah bisa diomongkeun, Bah. Entong Bah omat ngalakukeun sapertos kieu mah teu kenging pisan. Mun punten we, Nya, mun aya dipapunten. Abah teh hilap. Makating ku butuh Abah teh. Nya sok tah. Ieu kangge Abah 100 cekap. Mudah-mudahan cekap. Atau tambahan deui.